Mangga Mitra, Mang Anggang oge ayo namah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Mang Anggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam, dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra, anu bade ngiring manco siaran langsung Mang Anggang dina TikTok, kalayan bebas iklan, diantos kantun di follow akun TikTok Mang Anggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sundati channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha daramang mitra, mudah-mudahan sadana secara rehatnya mitranya eta nu disuhunkeun ku Mang Anggang siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar oge like-na oge manco dongengna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Mangga mitra, supados teu nyongkolong teuing kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Prung Mitra kaum dangu cenah deui aya nu ngadenge sora orok cenah deui mah eta teh dina wanci magrib boboaran. Parandene kitu mungguh laku lampah jalma teh teu sarua. Pon kitu deui dina hal eta. Nya Ki Ubed harita teh nu beda ti batur teh. Maehna mah sok wani lu ngalengo ka eta imah. Sabab Ki Ubed mah ti saprak lastri hirup kene oge satia pisan. Alastri teh deta ku katarik hate kapentang asmara sasat kaedanan hayang mihukum lastri ngan teu labas paniatanana kusabab lastri kaburu maot teh. Harita kajurung kurasa kapanasaran dina hiji peuting meneran malam Jumaah. Harita Ki Ubed ngahaja milih malam Jumaah. Kusabab cek pikirna dina malam eta ririwa teh sok nembongan sasat manehna teh ngawani-wani maneh. Ki Ubed terus asup ka eta imah nu angker teh anu memang teu ditulakan pantona. Canggeus di jero imah karasa Ubed perbawana eta imah teh pikakeungeun pisan. Ih, meuni asa kukurayeun kieu ieu teh. Tapi da piraku aya juri ngalabok jelema. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. Aing mah panasaran kana kajadian anu teu bakal asri na kuno atunya. Cek Ubed bari keketayepan. Ih nyawai menikeun kieu yeuh. Puringkak bulu pundukna muringkak. Nah atuh anu kolotrak teh aya sora nu ngolotrak atra pisan. Di hareupeunana terus ku Ki Ubed dibatrean. Ana breh teh si goreng aya beurit ngadupak piring seng. Dasar beurit terus tonyong sia. Ari sugan curi gel teh anjing. Cek Ubed memarahan. Aing polen anjing tapi beurit meureun setan teh aing da lain setan cager. Ubed ngomong sorangan. Ka beurit nyebut anjing bari terus muru ka jero kamar urut rina. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun Mangga ngadongeng urang teraskeun. Araya keneh mitra. Nuhun pamiharaya keneh. Barasat batre disorotkeun deui. Breh weh. Dina ranjang aya buku kumpulan dongeng teh. Nu ditulis kurina dina mangsa katukang. Keurina masih hirup keneh. Asaku aneh padahal eta buku teh geus dibawa ku pihak anu berwajib. Tapi naha bet aya di dinya. Tanpa mikir panjang terus ku Ki Ubed dicokot buku teh.
dibukaan jeung dibacaan barang nepi kana dongeng anu pamungkas. Kuki Ubed dibaca jol puringkak weh bulu pundukna muringkak deui. Na atuh mitra, keur kitu ana cikikik teh aya sora anu nyekikik cicirihilan kawas sora kuntilanak. Sora naon eta teh? Cek Ubed bari rek lumpat, tapi ngadak-ngadak harita sukuna asa berat dilengkahkeunana. Tur ngalaper kesang tis biji lemaseuhan awakna. Awak karasa asa ngab, hareudang bayeung yang seor sora angin di luar mani nyeor. Dibarengan ku sora anjing anu babau. Geus kitu kadenge aya sora awewetan pajirim. Sorana pikasieun ditujukeun ka manehna. Kang Ubed. Iwal ti Kang Ubed anu satya ngalongok imah titinggalan kuring. Iwal ti Kang Ubed anu ngarti kana kaayaan kuring. Di waktu kuring hirup keneh, tina hal eta wayahna kuring rek nginjem baruga Kang Ubed. Pikeun males pati lalaki nu ngaranna Randi. Sabab manehna geus ngahancurkeun kahirupan kuring. Cek eta sora. Geuningan jika sora Nyi Lastri. Cek Ubed. Can oge cacap manehna ngomong. Ngong deui kadenge aya sora budak budak lalaki mitra. Kadenge deui aya sora budak lalaki nyarita. Hei, Ki Ubed. Ieu kuring Yanto anakna Lastri. Nu dipiceun kana wadah runtah. Basa dina waktu baheula. Dipiceun ku Lastri indung kuring. Kuring hayang balas dendam ka bapa kuring. Nu teu tanggung jawab. Kukituna wayahna anak Mang Ubed rek diinjeu marugana ku kuring. Mitra kaum dangu teu bisa keneh ngomong Ki Ubed teh. Katurug katutuh bieu aya sada sora kuntilanak nu mirip pisan sorana jeung sora Lastri. Ayeuna cikeneh kakarak deui aya sora lalaki ngora ngomong ka manehna. Cenah hayang balas dendam. Manehna teh anakna Lastri nu dipiceun kana wadah runtah basa dina waktu-waktu baheula. Jeung ku anehna oge sora teh ngomong hayang nginjem baruga anakna cenah. Pikeun balas dendam kanu jadi bapakna anu teu tanggung jawab. Ki Ubed ukur molohok bengong mata simeuteun. Na atuh terlilat ti harita anak peledug teh aya haseup ipis meledug. Minuhan eta rohangan ngan sakicep bus eta haseup abus kana baruga Ki Ubed. Burilang ujug-ujug panon Ki Ubed buburilengan bari semuhurung pikasieunun. Geus kitu mah manehna nu geus karasukan arwah marakayangan ngojengkang terus keluar ninggalkeun eta imah kosong. Rek neangan lalaki nu ngaranna Randi nu jadi sasaranana.
Mitra kaum dangu, cag urang tunda imah kosong jeung lalampahan Ki Ubed anu keur maluluh Randi. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen nu aya di tungtung lembur, pernahna di imahna Ki Ubed. Harita teh si Dik-dik atawa Diki, anakna Ki Ubed, nungan ukur hiji-hijina. Manehna ngadak-ngadak hudang tina sarena, panonna oge sarua deui kawas panon bapana. Jadi semu hurung buburi lengan matak sieun matak paur. Saterusna mah di luar kasadaranana harita manehna terus keluar ninggalkeun imahna. Sarua deui ieu oge rek neangan lalaki nu ngaranna Randi. Singkat ieu carita, menang sawatara jam ti harita na atuh di luhur dua jirim anak jeung bapa nu karasukan ku arwah marakayangan keur kakaralayangan awakna ngaralayang di awang-awang lir upama heulang nu keur neangan anak hayam di jagatnata. Nu jadi sasaran eueuh deui iwal ti Randi teh. Mitra kaum dangu caturkeun di tempat sejen. Harita teh dina wanci peuting anu sarua maju ka janarinakeun. Randi keur ngadius nyupiran mobil trukna nu maksud rek nempungan supirna teh ya. Supir nu baheula kungsi dititah nabrak Iqbal salakina Lastri. Eta supir maot sore tadi. Cenah mah kacilakaan dina motor jeung anak pamajikanana. Nya peuting harita keneh Randi ngadius nyupiran mobil trukna sorangan rek ngalayat ka arah Sumedangkeun. Barang ngaliwat ka palebah jalan nu rada sepi, sanggeus ngaliwatan patung Pangeran Kornel nu keur sasalaman nu aya di Jalan Cadas Pangeran. Nu tempat eta teh tempat nu kungsi dipake nyelakakeun Iqbal teh salakina Lastri bapana Rina. Harita Randi kapaksa kudu ngeureunkeun mobilna sabab anapes teh ban mobilna kempes. Bari jeung rada ambak harita Randi turun tina mobilna terus ngurilingan mobil neangan ban mana anu kempes. Jadol teh ku aya wae deui make kempes sagala. Mending ngagibeg goblok teh untung teu mangpeng ka jurang oge. Nu mana cenah nu betus teh ieu teh? Ceuk Randi mamarahan sorangan bari ngilikan ban mobil. Iya geuning kempes teh ieu. Nu hareup palebah kenca geuningan. Duh hampir cilaka aing. Ceuk Randi deui. Tetela Mitra bener ban mobil hareup teh kempes. Ngan cacap mah ngomong kitu ana pas teh ban anu sejenna oge karempes. Ay. Da aya daun atuh cenah ieu teh. Kempes teh pupuguh. Kabeh deui kempesna teh. Kumaha geus kieu? Kamana rek minta tulung, jaba geus beuting manjing janari. Jaba eueuh kandaran hiji-hiji acan ieu nu ngaliwat. Asa ku aneh mun ku sepi kieu. Kamana rek minta tulung, aduh aing setan. Randi ambak-ambakan, terus kukulutus bari najongan ban mobil. Curi kita sia kunaon ban mobil teh bat kempes kabeh kieu ieu teh setan. Mangkening aing rusuh rek ngalayat. Jaba eueuh tukang ngisi angin di dieu mah. Juri anjing. Ceuk Randi kukulutus. Habak-habak ban mobil anu geus karempes teh disepakan.
Randi doang nu gelo anyar. Mitra kaum dangu, tulila gelebug aya angin anu ngagelebug, ngiakeun tangkal awin waya di sisi jalan, awatis mimiti karasa ngab, bulu punduk Randi kukurayeun, di luhur sorot purnama ngahibaran mega, cangra buana ku ngempraina, lamun dibawa asmah matak betah sungkan mungkur ku endahna, mawa bengras panggatar kana sanubari, mungguh luhung pangawasa Gusti. Tapi dina mangsa harita mah pikeun Randi sabalikna. Omo basa kadenge aya sora gagak anu ngelak. Pon kitu deui sada manuk incuing anu manting panggeuingna sepi jempling. Na sora gagak maneh ngelak kitu. Jeung deui sora manuk incuing maneh manting be ih asa keung-keung teuing atuh ieu teh yo. Cek Randi na jero hatena bari bibiri girigan sorangan. Kop mehna nyokot rokok nu ditunda dina luhur dashboard mobil trukna. Kop deui kana korek cekes dibeulem palanyun udud haseupna ngelun katojo ku cahya purnama nu mingkin dieu asa beuki koleas bae cahayana. Sabab katutupan ku mega anu ngaralayang di luhur langit. Mitra kaum dangu, Randi rurat reret kasabudureun eta patempatan. Nah atuh barang ngareret kana lamping sisi jalan, Randi jadi ingat kana kejadian ka tukang-tukang. Basa manehna nitahan supirna nyilakakeun Iqbal dina lamping eta pisan, sarta didinya pisan ditabrak ku mobilna nu ngabalukarkeun mobil Iqbal tigebrus ka jungkrang anu longkawing. Kot kaajur teu kapuluk deui, Iqbal oge paragat jeung nyawa-nyawana. Muringkak bulu punduk Randi muringkak. Breh kabayang beungeut Iqbal tersyukuran di ngageter. Turna ngadak-ngadak roroncodan. Boa-boa. Jurik si Iqbal marakayangan, cek Randi na jero hatena. Tapi asa moal mungkin piraku nu geus kojor udang deui, cek grantes hatena bari angger malanyun udud. Sabot keur ngahulang kitu, nah atuh anak guntawing teh dina tangkal caringin nu teh jauh ti dapuran awi gombong nu aya di sisi jalan aya anu guntawing. Naon eta nu ngaguntawing teh ih. Randi curinghak. Tapi barang ditingali bet eueuh keuna naon. Ngan katempo saliwatan wungkul. Geduluhan meureun. Teu geus lilat ti harita manehna geus reuwas deui wae. Manehna geus kaget deui wae sabab harita teh mobil anu banak karempes teh ngadak-ngadak maju sorangan. Randi jojorowokan bari ngudag-ngudag mobilna sabab disangkana anu maling. Maling, mobil aing sia dibawa, eureun sia maling, cek Randi bari ngudag-ngudag mobilna. Mitra kaum dangu, na atuh tekung silila reg mobil teh eureun. Gerung gas na ngagerung ku sorangan. Kenal pot nakot kang ngabul minuhan eta patempatan. Cius weh mobil teh mundur, nyeot tarik naker nuju ka dirina.
awas nu ngarah-ngarah Randi nu keur ngudag-ngudag eta mobil. Eta mobil bangun anu ngahajar rek nabrak ka manehna. Geuning balik deui. Tolong. Cek Randi. Atuh mitra nu akhirna mah Randi. Nu tadina ngudag-ngudag mobil teh tibalik ayeuna mah jadi manehna nu diudag-udag ku mobil. Randi lumpat satarikna bari cocorowokan. Saking kusieun-sieunna jelang weh manehna ngagajelang ka sisi jalan belah tonggoh. Awakna nyang saya dina kamalir. Reg mobil oge eureun gigireun manehna. Aduh, jurig, mobil aing dibawa ku jurig. Randi ngahegak capek pisan. Sareretan ku Randi katingali di bak jok mobilna. Aya jirim nu pekasionon. Nyaeta jirim Iqbal sarta sakapeung bet jiga Lastri. Nempok kitu jung Randi cengkat tuluy nangtung. Nah atuh anak plak teh kana tak-tak na aya nu napak. Randi ngabalikeun awakna tapi di tukang eueuh sasaha. Plak deui aya nu napak diliuk eueuh sasaha. Kitu jeung kitu we mitra. Nu akhirna Randi sadar yen dirina teh bener-bener diarah-arah ku jurig. Atuh teu panjang mikir deui harita Randi tiba baranting lumpat sakelumpat lampet bari cocorowokan rek ngajauhan eta patempatan. Jurig, aya jurig, tolong. Cek Randi bari lumpat. Mitra kaum dangu geus kitu mah harita Randi curinghak sebab dihareup aya jirim lalaki nu keur nukangan ka manehna. Reg Randi eureun tina lumpatna sabab ceuk sangkaan manehna mah eta teh satpam. Pak, tulungan kuring Pak. Kuring diudag-udag jurig, tulungan kuring. Eta jirim teh ngabalikeun awakna. Breh weh jelas kasorot ku bulan purnama eta jirim teh talian geuningan Ki Ubed nu keur karasukan ku arwah marakayangan Lastri. Barasat aya kilat saliwat katingali ku Randi beungeut Ubed robah jadi beungeut Lastri. Lastri Lastri eta teh Lastri. Ari Ki Ubed teu nembalan. Manehna ukur ngangkat dua leungeun bari maju ka hareup rek nyakal beuheung Randi. Sabari ngomong sorana sora Lastri. Kang Randi, ieu kuring Lastri. Wanoja nu kungsi diruksak Wandika. Kuring ayeuna aya di alam marakayangan, Kang. Sabab kuring penasaran hayang balas dendam ka Akang. Terimakeun dendam kuring Kang Randi. Cek Lastri nu aya dina waruga Ubed harita. Ngadenge kitu Randi beuki sieun.
Ampun Lastri, ampun. Manehna undur-unduran terus malik ka tukang. Nu maksud rek lumpat. Naon eta? Randi kaget deui wae. Sabab harita ti tukang aya deui jerim nu tayalian iwal ti anakna Ki Ubed teh nu keur karasukan ku arwahna Yanto. Bapak, ieu kuring anak Andika. Nu tadi aku ku bapak, gara-gara bapak teu tanggung jawab. Kuring jadi korban tindakan indung kuring. Kuring anak haram bapak, rek males dendam ka bapak. Seret Diki nyambut peso balati tina balik bajuna. Terus maju lalaunan nyamperkeun ka Randi. Ampun, tolong. Randi rampang rempeng pinuh ku kasieun. Salengkah maehna mepet ka sisi jungkrak. Bapak kari milih rek dipaehan ayeuna, rek paeh ku sorangan. Sok kurageun awak bapak ka jungkrang ayeuna. Alam arwah para jiwa nu marakayangan geus nganti-nganti kadatangan bapak. Mitra kaum dangu. Randi teu bisa nyingkahan deui iwal ti kudu luncat kana lamping nu aya di sisi jalan. Iya. Koleang awak Randi ngoleang. Ngan sakitu nu kadengi. Geus kitu mah manehna maot. Sapada harita nyawa ninggalkeun ragana. Basa sirahna nenggar batu anu kawilang badagna nu aya di dasar jungkrang. Mitra satu tas Randi perlaya. Gerung-gerung mobil teh ngagerung sorangan. Seot maju ka hareup. Koleang mobil oge murag sorangan bari jeung eueuh nu nyetiran. Temis deui Mitra. Mobil teh ninggang pisan kana awakna. Mitra kaum dangu. Dina poe isukna rame tina koran, radio jeung televisi. Cenah kecelakaan lalu lintas telah terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatna di Dusun Jelekong, wewengkon Cadas Pangeran, Desa Cigandal, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dina poe Senin malam Salasa tanggal 28 Oktober tahun 2020.
Cek saksi kejadian aya anu nyarita cenah Ilham Rinaldi Randi atau nusok telah Randi meninggal dunia dina mangsa mobil truk ngadius ti arah Cirebon ka Bandungkeun di lokasi jalan yang menanjak dan berkelok cenah mitra. Dikuatkeun ku panalungtikan pihak anu berwajib. Korban kecelakaan nu ngaranna Randi ieu cenah mencoba menyalip kendaraan di depannya dari sisi kanan jalan yang berkelok tajam. Namun cenah cek polisi karena terdapat kendaraan lain di depan, korban diduga panik dan kehilangan kendali hingga akhirnya terjatuh ke jurang di sisi kanan jalan. Wallahu alam da sakabehan anak oge ngan saukur ngareka-reka tina kejadian eta. Nu sabenerna mah Randi teh geus paragat nyawana tina kalakuanana. Dibawa jiwana ka alam marakayangan ku Lasri jeung Yanto nu masih keneh penasaran. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan